Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng enjing sadayana sampurasun. Kumaha damang Bapak atawa Ibu sarta staf tata usaha nu abdi dipika hormat sareng rerencangan abdi ti kelas 10, 11, 12 nu abdi dipika cinta. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikeun masihan kasehatan ka urang sadayana janten urang sadayana tiasa ngumpul di dieu. Hatur nuhun oge atas kesempatanana janten abdi tiasa ngabiantara di dieu. Abdi mita Faira Arinal Haq salaku Ketua OSIS tahun 2019 tahun 2020 sareng rerencangan abdi bade lengser sabab parantos kelas 12. Hatur nuhun atas kepercayaanana ka abdi sarta rerencangan abdi selama 1 tahun tukangan ieu. Ngayaan amanah selama 1 tahun teh lain hal nu babari. Matakan oge dibutuhkeun jalmi anu saleresna pikeun jabatan anu salanjutna. Ngayaan amanah selama 1 tahun teh dibutuhkeun oge anggota anu ngabantos sareng ngadukung. Kalayan kapercayaan sarta dukungan ti anjeun sadayana, abdi bakal ngalakukeun pangsaena pikeun diajar sareng ngayogi pangsaena pikeun sakola nu dipika cita ieu. Di dieu abdi boga calon ketua OSIS tahun 2020 tahun 2021 nyaeta Ratnawati Kusuma Dewi ti kelas 11 MIPA 2. Agus Raihan Saputra ti 11 MIPA genep sareng Ahmad Raihan Alfariski ti 11 IPS 3. Pikeun kenging pademalan anu maksimal, anggota OSIS bakal ningkatkeun program anu can kalaksana sarta ningkatkeun program anu taun kamari. Abdi nyungkeun kapercayaan sareng dukungan ka anjeun sadayana pikeun milih ketua OSIS anu pangsaena pikeun sakola ieu. Abdi miharep sakola ieu dapat maju sareng makmur. Tes cekap sakieu ku abdi. Hapunten mun aya kasalahan kalimah nu disengaja maupun teu disengaja. Lillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.